cicing di jero kamar salat tahajud atau hajat beres diu kurang ngadep kiblat merenung Gusti abdi teh makhluk Gusti nu bakal babalik ka Gusti sedengkeun Gusti teh boga pangbalikan teh dua hiji sorga kadua neraka. Lamun abdi ka sorga geus tamah urusan tapi lamun abdi ka neraka sedengkeun Gusti teh kapan janji di mana-mana nu nuturkeun kana aturan Gusti dibere sorga, di mana nu teu nuturkeun ka aturan Gusti bakal dibere neraka. Gusti abdi mah ieu hirup kuari umur geus 50 atau 60 tahun. Mata abdi can pernah ku abdi diurus, ceuli abdi can pernah diurus. Gusti dahar ge can pernah diniatan jang ibadah, kitu keneh nginum can pernah diniatan jang ibadah. Malah kamari ieu mah loba jasa urusan-urusannya judi teh malah pernah teu bararuguh. Gusti abdi teh sieun kasiksa Gusti, hampura Gusti abdi sieun ka Gusti sieun datang ka ngurucut cai mata tah cai mata eta mutiara sehingga cak Kangjeng Nabi haram neraka nyiksa mata nu pernah ceurik neteskeun cai mata ku sebab sieun ka Allah. Urang can pernah pan? Can pernah. Aduh Gusti kakak abdi mah diberena 2 hektar abdi mah jeung cerita teh kos kitu blow on coba eta. Aduh Gusti tatangga mah meuli motor deui abdi mah motor nu aya ge kempes malulu eta ceurik urang nyeun cirikan teh urang mah kos kitu bae. Nah mulai ti ayeuna coba penting balik ngaji coba laksanakeun urang mandi jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 terus ngada wudu pake mun aya serba putih maksudna ulah aya mang mun teu boga nu bersih bae pake sesengitan abe malaikat darareukeut malaikat teh deukeut atuh jin-jin teu ulah kieu bae barang make sesengitan urang diuk kaambeu ku urang asana sesengitan nu tadi disolateun teh ieu mah borangan memang gitu bae nu borangan mah teu beres tak eta mata tah urus ka mata tah masyaallah kari diharamkeun mata disiksa ku Gusti Allah wa hurrimatin nar ala aini diharamkeun neraka nyiksa mata nu mana sahirat anu melek ti peuting neraka dititah ulah nyiksa jelema anu peuting henteu peureum anu mentang mata ti peuting nu beunta. Nah, cak urang dia ja aing osok beunta ti peuting. Tuh nonton bola kan. Beunta teh kos karitu bae bloon. Iya, aya beunta nonton bola, aya beunta ngobrol, minimal opatan main remi, main gaple. Ieu beunta teh kos kararitu bae, siksaeun Allah mah beunta kos kieu. Ieu mah nu kos kieu mah mendingan hees. Eta mah inget ka anu sok menta wiridan ka kiai teh nu ieu mah aya tiluan jelema menta wiridan ka kiai nu saurang dibere shalawat nu saurang dibere ayat nu saurang di sia mah wiridana hees bae nya man heran kiai ka aing mere hees bae teu akur ieu mah kiai cegeuna balik gada ka ieu mah menang dua poe datang deui ka kiai Waalaikumsalam kiai kula dek menta wiridan geus wiridan saya mah hees bae asal isya reup hees hudang subuh geus kitu wiridan saya mah geus wah teu akur cenah ieu kiai balik deui nya menang saminggu datang deui ka dinya kiai dianggap berkiai poho meureun
kula ye minta wiridan. Oh geus mah wiridna hes lah. Ci sakali hes, 2 kali hes, 3 kali hes. Ditanya kiai, pan baturan kula mah dibere sholawat, dibete nu hiji deui dibere ayat, pan kula mah dibere hes. Ai itu mah geus bisa ngajaga mata, ai sia mah geus teu kudu wiridan. Sebab sia beuki nonton TV jasa. Geus wiridan sia mah asal hes geus jadi wiridan sia mah. Aman tina nonton berarti. Pan ringan-ringanan tapi gede ganjaranan eta. Geus urang dieu mah teu kudu maca sholawat geus lah. Geus asal Isya hees rep geus eta wiridan pang gede-gedena eta. Mantap jadi aman. Masya Allah nu aturan neuleuh bola dulu nyanyian dulu film dan lain sebagainya ku hees aman teu neuleuh naon. Eta wiridan eta. Wiridan lintu deh ka awak. Diharamkeun neraka nyiksa mata anu melek ti peuting melekna fi sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Urang mantes Isya dek sare-sare heula saeutik atawa jam 10 diatur sare sajam 2 jam hajubeun tak pake naon pake maca Quran mulai ti jam 1 maca Quran atawa zikir ka Gusti Allah atau maca sholawat diitung kurang aing ieu hudang jam 1 salat dan lain sebagainya geus mulai wiridan coba aing dek maca sholawat jam 1 2 jam ya berarti 3 jam 1 2 3 coba kuat ente sila mandi geus ngalawudu geus awak tarariis tenang dideuleuh ku urang jam datang ke jam 3 coba aing maca sholawat mulai Allahumma sholli ala Rasul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tentram lantaran geus tiis 2 jam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli teteg dirobah-robah teteg gasa liwat di jam 3 jam 7 udang liwat teuing kata ke jam 7 Masya Allah urang mancan nyorang tah pan para aulia Allah manu mantak luhur ge nu mantak luhur emang kunaon tilok sare ti peuting urang ngadenge masurna Abuya Cidahu atuh eta teh moal pati-pati masur lamun nyana ti peuting nam kerek bae cara ente jadi horeng saalam jelema keur urang leutik keneh hayang mau mobilan barang geus gede hayang mobil beneran keur leutik mah urang hayang ge iimahan barang geus gede mah hayang boga imah beneran keur leutik keneh mah urang uulinan teh jeung boneka anak-anakan geus gede kitulah saalam urang kuari enggeus aya di alam kadua. Alam pertama urang di alam arwah turun ke dunia kuari alam mulki alam dunia isuk pageto urang di mana roh urang keluar ti awak urang maut ngaranna urang aya di alam barzakh alam nu katutupan di mana-mana ke kiamat urang digiring ngaranna ka alam mahsyar engke urang ditimbang amal nu bagus ka sorga anu jore nu goreng ka neraka eta ngaranna alam akhirat anggeus sa alam
Ainu dararek ngaji kieu mah kabehan ge pasti urang mah ka sorga. Kahayang mah ngan maknya atuh ja urang mah ngararaji salat ngadengikeun Al-Qur'an malah ngajelaskeun Al-Qur'an maknya kudu ka neraka mah. Ari si itu si Ahok jeung rekan-rekan bangsa gongsi pacu gongsi pacu nya nu ka sorga. Tapi urusan ka sorga jeung neraka mah urusanana urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah ngadoa we menta ka Allah ja Allah nita aya doana Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Pokona geus talalar bae di dieu lah. Aju pohoan deui. Tah jadi urang kuari aya di alam dunia baheula keur di alam arwah ku Allah ditanya alastu birabbikum lain tah kaula pangeran aranjeun kabeh qalu cak arwah urang berarti kabehan bala sumun Gusti teh pangeran kabeh eta roh ngaku bahwa pangeran teh Allah. Cak Allah maneh bakal diturun-turunkeun wahai roh sesuai jeung waktuna ka awak masing-masing. Tah engke maneh balik deui ka dieu di mana maot sing hade titip cak Allah mun nya maneh ngaku ka aing pangeran balik kudu bersih tina berbagai dosa-dosa. Cak roh teh malah si Udin orang dia ngomong baheula ulah tumanya Gusti cek si Udin eta Junaid gadinya ngaromongnya nyatu cek Gusti teh diturunkeun ku Gusti sesuai jeung waktu-waktuna. Bill Clinton ka awak Bill Clinton nu baheula nyana nyebut bala sumuhun Gusti teh pangeran. Bill Clinton teh mangeranan ka Allah. Diasupkeun si George Bush rohna ajro nu baheula bala henteu kuari diasupkeun roh ka si Ahok nu baheula bala henteu diasupkeun ka si Junaid nu baheula bala nya anda mah Junaid mah Junaid kafir jore Junaid kafir mah sejunaid bangsa soleh komo makmun mukmin tawa geus pasti tawa sesuai jeung aturan-aturanna urang mah baheula nyebut bala di hareupeun Gusti ngajawab barang diturunkeun diasupkeun ka awak urang mah akur kuari mun ditanya saha pangeran Allah baheula keur di alam arwah saha pangeran Allah kuari Allah akur barang geus aya di awak urang roh kita balik deui ka Gusti Allah teh kudu bersih sakumaha baheula mangga Gusti cak urang teh roh sup bae diasupkeun ka awak urang barang mata neuleuh sing hade
cak Allah roh eta roh sia mun balik ka aing kudu bersih ulah sadeuleu-deuleuna mun aya nu geulis deuleu mun aya nu jore mah ulah ta eta mah watek tah di awak urang teh aya rohan roh mah suci awak urang mah jore matak pangbalikanana roh sorga awak urang kaleuweung awak urang mah kaleuweung ku ari dimumule ku urang di pandian make sabunna ge capluk atuh resep-resep ka awak urang make pakaian bagus cincin ge nu 3 nu 4 maksudnya masalah sama variasi doang sama kuari makan zaman bangsa non garang-garana sungai dare aju bensin solar sigade cek Gusti Allah mata boga watek mata teh boga watek ngawatek di mana-mana neuleuh resep kana anu bangsa indah-indah watek mata ceuli watek hayangeun ngadengekeun jeung resepeun mun ngadengekeun suara nu merdu-merdu irung boga watek nyana resepeun biasa ngambeun nu seungit-seungit leungeun boga watek nyana resepeun biasa lamun nyekel nu hipu-hipu sia mah heran aing mah seuri atuh boga watek beteung di mana dia sian ngawatek jadi seubeuh eta ngaranna watek nah ulah kitu cek Gusti Allah tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim di zaman Kangjeng Nabi urang ayeuna di zaman Kangjeng Nabi Isa tuturkeun aturan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Sulaiman dan seterusna kita nuturkeun aturan-aturan di zaman nabina masing-masing lamun urang kuari nuturkeun ka hayang mata bae dikepar terus atuh cilaka teu boga aturan kan urang dieu mah teu kadeuleu kuku lagi matana bangsa mata keranjang kabeh ieu mah sup urang poe minggu ka Citra tatanggapan jeung Citra Masya Allah sugan aya mata anu ku urang rada diomean eueuh sebab kadeuluna boga dongengna macem-macem kan eta tina mata barang balik di Citra teh uy eta aya anu beureum sabulah bukna kan eta kan gara-gara neuleuh nu saurang boga dongeng antingna ge golode tuh kan karar itu nu saurang ngomong deui aduh eta mah ping-pingna kabuka aja nu ngomong na ustad deh sial itu kan gara-gara mata urang ulah nyaritakeun loba teuing hiji bae nyaritakeun mata ieu mata teh nu bakal ngaramekeun hate urang neuleuh ka kota urang neuleuh ka Citra urang neuleuh ka pemandangan berbagai daerah neuleuh kendaraan mimiti sepeda neuleuh motor neuleuh mobil ge berbagai-bagai merek kitu keneh neuleuh mode setelah urang ka kota urang asup ka imah hasil dedeleuan mata urang nempel di jero hate kabeh bari ngalamun bae di jero imah kieu teh mio bagus tah mio kan eta teh hasil nu tadi lelempangan
sabara duit eta si Mio nya mun make DP sabara kara DP na sabara tuh sia mangridit kabeh meureun gara-gara mata ka jero hate eta keur kakara kelas rendahan keras rada naik ka luhur motor jageus boga ngridit ge ajunang ningkatkan mobil bagusnya cak hate hasil neuleu urang apar sama letik teuing mun Innova marada sedeng bangunan sabara duit eta si Innova meulina di mana mun ngeridit sabara DP na mulai eta lamun kelas menengah lamun kelas luhur mah aya eta Mercy sabara duitnya di mana meulina mata urang ka Citra aya eta budak awewe nu tadi teh putih Luis urang mananya hanjakal ku aing teu ditanya SMS na ye nomor eta HP na mulai mata aduh tadi liwat ke Citra cincin loba ambalaya teh cincin mata jadi rame lah di jero hate gara-gara mata sedangkan ibadah ka Gusti Allah lamun di jero hate loba macem-macem Allah na kasisi sungut menyebutkan Allahu Akbar nu nonghol di dieu apansa urang Allahu Akbar wo ngageleger Allahu Akbar nama bu hebat jasa ya pernah ngaji kiroat pan di Serang atau di Banten pernah aya 2 tahun mah tapi lain ngaji kiroat dagang kadu ngageleger Allahu Akbar tapi anu nonjol di dia macem-macem nu motor nu mobil nu pakaian anu awewe macem-macem tah mun ibadah kos kitu can beres ibadah can beres eta ibadah kos kitu tah mah ibadah kos kitu pinarakaeun keneh pinarakaeun keneh atuh naraka moal daekeun narima anu macem-macem hatena dia bangsa kos kieu can pugu saperlu ya Allah ya Rabbi mata nah ieu lamun urang terus bae nuturkeun watak mata mana nu resep urang di deuleu mana nu teresep urang henteu neuleu teu make aturan Al-Qur'anul Karim henteu make aturan-aturan syariat cukup jang asup ka neraka ku mata doang meujeuhna lah mal dikukumahakeun ieu lamun urang terus bae nulu awewe anu haram nulu pemandangan anu diharamkeun dan lain sebagainya moal dikukumahakeun paling ge dikucuran timah doang timah di neraka lah atuh sabaraha na ngagodog timahna dikucurkeun ka mata urang ya sedang-sedang lah na'udzubillah min zalik ieu mata tina mata ieu teh urang bisa memandang bisa neuleu urang bisa neuleu jelema bisa neuleu hewan bisa neuleu pemandangan bisa neuleu nu keur main bisa neuleu nu keur nongton nah urang lamun nyaritakeun tentang kahirupan manusia digambarkeun ku Imam Ghazali percis kos anu main bola aya nu main bola aya nu nongton lamun urang nyaritakeun tentang main bola aya kiper mantas kiper ke belah hareup naon ngaranna bek mantas bek ka hareup belah kancek belah katuh naon ngaranna sayap kanan dah dia belah hareup sia mah pemain kabeh bareng atuh mah calon neraka kabeh burung nya nyararaho
tak eta pemain bola ketika bola digulirkeun oper bawa sayap kanan oper ka tengah ku gelandang bawa ku sayap kiri kutak-katik intina main bola teh ngagulkeun sehebat Brazil main bola aya teu ngasupkeun mah naon hartina nu paling hebat pemain bola teh Indonesia sakali main elehna 15 teu kira-kira modal ti Brazil geus pohara modal ti Amerika geus pohara ngadidik Indonesia dipaenkeun jeung Malaysia elehna alhamdulillahirabbil alamin lain hiji 12an keur tambah caritana main bola tah ketika aya seseorang main bola batur nonton nu main bola bagus gocekanana bagus operanana bagus ngagulkeunana surak penonton di mana keur main aya nu hebat mungkin nomor 9 nomor 7 nomor 10 dicirian ke penonton tina pemain eta teh aya nu hebat kitu keneh ngamainkeun agama cek Imam Ghazali nu keur ngamainkeun agama teh ustad kiai eta teh keur mamawa bola dakwah ngaranna intina mah kan ngagulkeun supaya ngagulkeun sehebat apapun main bola teu ngagulkeun teu menang sehebat apapun kiai lamun dakwahna henteu ngagulkeun jelema henteu hebat eta kiai kajen kumaha ge jadi hebat teh ngagulkeun hartina ngagulkeun teh di mana-mana kiai dakwah nu tadina mabok eureun mabokna gul berarti nu tadina zina eureun zinahna gul nu tadina ngridit tambah kreditna eta gul nah ieu teh tergantung kumaha pemainna aya pemain nu hebat bawa bola begitu langsung tembakeun asup ngan offset terjadi ieu ge sarua kiai ge mau bola horenganan kiai na offset asal kiai ngridit offset tah kiai lamun aya kiai ngridit tunjuk kiai offset enggak sanajan ngagulkeun ge atuh balik deui teu bisa sebab offset kula dek nanya di dia aya kieu offset coba ngacung offset aduh nu korna loba jasa nu hen loba tah ieu keur carita gambaran pisan eta Imam Ghazali masyaallah carita nagara ge sarua di panggung negara ditonton ku rakyat camat keur mawa bola politik lurah keur mainkeun ngagocekeun bola politik kitu keneh bupati kitu keneh gubernur kitu keneh menteri keur ngagocek-gocek bola politik ieu rajana keur ngagocek-gocek bola politik presiden ieu presidenna offset ya gua ieu boro-boro ndek nendang bola ieu nya pugunya ge offset Indonesia teh ieu kuari keur offset boro-boro mikiran Haji Makmun nya mikirannya ge can araranggeus encan aranggeus nyeun posisi-posisi teh can anggeus ieu ka dieu kadu datang ka riweuh urang sebagai rakyat dikira di urusanana nyana nu wayah ngurusan urang masih kene ngurusan nyana kene bae eta offset ngaranna atuh lamun rajana offset atuh lurah mah ieu mah gitu bareres ya bae geus kuari kiai offset kornel pemerintah ge offset kornel atuh geus ieu mah acak-acakan kabeh gitu Masya Allah karim. Nah balik deui mata sing hade Kangjeng Nabi
pernah nyarita kieu ca Kangjeng Nabi wa hurrimatin nar ala ainin, diharamkeun neraka nyiksa mata, teu meunangeun neraka nyiksa mata sehingga embungeun neraka jadi larang nyiksa mata. Ulah disiksa hai neraka eta mata manusia, mata nu mana? Mata anu ainin damaat, mata nu sok ceuri. Tuh jol bae si Sarwiti hadena aing pernah ceuri cek nya. Yang ceuri ka naon si Sarwiti? Cek Sarwiti aing pernah cerik naon? Harita diputuskeun ku kabogoh. Ceknya aing cerik. Nah ayo cek Fatimah aing keur pernah cerik ceknya. Nya cerikan naon tuh sia? Lebaran teu kabelikeun BH. Cerik ya dasar. Ya Allah, si Junaid pernah cerik. Junaid sia kunaon cerik? Sendal leungit. Urang mah urusan cerik teh urusanana putus cinta, urusanana leungit sendal, leungit motor, urusanana ngan sakadar teu kabeli baju, urusanana sakadar teu kabagian kitu naon ngaranna warisan, urusanna sakadar dunia. Cerik eta anu moal disiksa lain, cerik nu mana? Hurrimatin nar ala ainin damaat min khosyatillah, embungeun neraka nyiksa mata nu cerik nyeun cerikan cerik sieun ka Allah. Pernah orang cerik sieun ka Allah? Ulah ngabohong sia, burut sia. Deres lalaki mah mun awewe mun ngabohong gede sabelah pan bahaya. Tanya awak kurang geus teh kudu kabatur heulanan. Awak Aisyah pernah cerik yang cerikan sieun ka Gusti Allah? Can pernah. Boro-boro sieun ka Gusti Allah jeung nu dipake ka sieun ge teu nyaho teu pernah ngaji, cilaka sia. Peting urang hudang jam 1 mandi, urang sakujur awak beres mandi wudu, mantas wudu make baju nu putih serba putih, haju make sesengitan, asup ka kamar kunci ku sorangan, cek urang aing jadi mayit ye. Tungtungna mah gagadabagan sorangan. Lain kitu cicing di jero kamar salat tahajud atau hajat beres diuk urang ngadep kiblat merenung Gusti abdi teh makhluk Gusti nu bakal babalik ka Gusti, sedengkeun Gusti teh boga pangbalikan teh dua, hiji sorga kadua neraka. Lamun abdi ka sorga geus tamah urusan, tapi lamun abdi ka neraka sedengkeun Gusti teh kapan janji di mana-mana nu nuturkeun kana aturan Gusti dibere sorga, di mana nu teu nuturkeun ka aturan Gusti bakal dibere neraka. Gusti abdi mah ieu hirup kuari umur geus 50 atau 60 tahun. Mata abdi can pernah ku abdi diurus, ceuli abdi can pernah diurus. Gusti dahar ge can pernah diniatan jang ibadah, kitu keneh nginum can pernah diniatan jang ibadah. Malah kamari ieu mah loba jasa urusan-urusannya judi teh malah pernah teu bararuguh. Gusti abdi teh sieun kasiksa Gusti, hampura Gusti abdi sieun ka Gusti sieun datang ka ngurucut cai mata, tah cai mata eta mutiara, sehingga cak Kangjeng Nabi haram neraka nyiksa mata nu pernah ceurik neteskeun cai mata ku sebab sieun ka Allah. Urang can pernah pan? Can pernah. Aduh Gusti, kakak abdi mah diberena 2 hektar.
abdi mah jeung cerita teh kos kitu blow on coba eta aduh Gusti tatangga mah meuli motor deui abdi mah motor nu aya ge kempes malulu eta ceurik urang nyeun cirikan teh urang mah kos kitu bae. Nah mulai ti ayeuna coba penting balik ngaji coba laksanakeun urang mandi jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 terus ngada wudu pakai mun aya serba putih maksudna ulah aya mang mun teu boga nu bersih bae pake sesengitan abe malaikat darareukeut malaikat teu deukeut atuh jin-jin teu ulah kieu bae barang make sesengitan urang diuk kaambeu ku urang asana sesengitan nu tadi disolateun teh ya mah borangan memang gitu bae nu borangan mah teu beres tak eta mata tak urus ta mata tah masyaallah kari. Nomor kedua nu diharamkeun mata disiksa ku Gusti Allah wa hurrimatin nar ala ain diharamkeun neraka nyiksa mata nu mana sahirat anu melek ti peuting neraka dititah ulah nyiksa jelema anu peuting teu peureum anu mentang mata ti peuting nu beunta. Nah cak urang dia aing ge osok beunta ti peuting tuh nonton bola kan beunta teh kos karitu teh blow on iya aya beunta nonton bola aya beunta ngobrol minimal opatan main remi main gaple iya beunta teh kos kararitu bae siksaeun Allah mah beunta kos kieu ieu mah nu kos kieu mah mendingan hees. Eta mah inget ka anu sok menta wiridan ka kiai teh nu ieu mah aya tiluan jelema menta wiridan ka kiai nu saurang dibere sholawat nu saurang dibere ayat nu saurang di sia mah wiridana hees bae nya man heran kiai ka aing mere hees bae teu akur ieu mah kiai cakeuna balik gada ka ieu mah menang dua pae datang deui ka kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam kiai kula deuk menta wiridan geus wiridan sia mah hees bae asal isya reup hees hudang subuh geus kitu wiridan sia mah geus lah wah teu akur cenah ieu kiai balik deui nya menang saminggu datang deui ka dinya kiai dianggap berkiai poho meureun kula ieu menta wiridan oh geus sia mah wiridan hees bae ci sakali hees dua kali hees tilu kali hees ditanya kiai pan baturan kula mah dibere sholawat dibete nu hiji deui dibere ayat pan kula mah dibere hees ai itu mah geus bisa ngajaga mata ai sia mah geus teu kudu wiridan sebab sia beuki nonton TV jasa geus wiridan sia mah asal hees geus jadi wiridan sia mah aman tina nonton berarti pan ringan-ringanna tapi gede ganjaranan eta geus jang urang dieu mah teu kudu maca sholawat geus lah geus asal isya hees reup geus eta wiridan pang gede-gedena eta mantap jadi aman Masya Allah nu aturan neuleuh bola dulu nyanyian dulu film dan lain sebagainya ku hees aman teu neuleuhna naon eta wiridan eta wiridan lintu deh kawak diharamkeun neraka nyiksa mata anu melek ti peuting melekna fi sabilillah ngaluhurkeun agama Allah urang mantes isya deuk sare-sare heula saeutik atawa jam 10 diatur sare sajam 2 jam haju beunta pake naon pake maca Quran mulai ti jam 1 maca Quran atawa zikir ka Gusti Allah atau maca sholawat dihitung kurang aing ieu hudang jam 1 salat dan lain sebagainya geus mulai wiridan coba aing dek maca sholawat jam 1 2 jam ya berarti di jam 1 2 3 coba kuat ente
sila mandi geus ngalawudu geus awak setara riis tenang dideuleu kurang jam datang ke jam 3 coba aing maca shalawat mulai Allahumma sholli ala Rasul Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tentrem lantaran geus tiis 2 jam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Allahumma sholli teteg dirobah-robah teteg gasa liwat di jam 3 jam 7 udang liwat teuing kata ke jam 7 Masya Allah urang mancan nyorang tah pan para aulia Allah manu mantak luhur ge nu mantak luhur emang kunaon tilok sare ti peuting urang ngadenge masurna Abuya Cidahu atuh eta teh moal pati-pati masur lamun nyana ti peuting nam kerek bae cara ente mantak ente mah teu kasebutkeun atuh kerek bae aya beunta nonton bola blow on tama tuh deres nu lain kiai mah kiai nonton bola tolol tak kiai cek kulo baca tolol sama kiai tapi orang cerita kiai cerita main bola hebat jasa baheula Argentina zaman Maradona eta hebat jasa Maradona lamun geus bola di suku Maradona saja liket jasa mah nempel di bawah digocek datang ke diasukeun hebatna Maradona woi wah jasa teh main bola jadilah nyana terhebat sadunia dibeli oge mahal nyana asal geus aya di suku nyana bae eta sakumaha nempel bola teh wah asup bae deui satu ketika nyana main jeung Prancis eueuh nu nyaho dibeli ku pemain Prancis nyana doang mau dibeli main aja Argentina eta kan penonton heran begitu main tek biasa nama panjana mah sakitu mah bisa ngasupkeun ieu mah mencong bae asal dioper ka nyana bagus dibawa ku nyana asal disepak bae ka gol bulat ka luhur penonton kecewa kabeh Maradona ku tolol teuing sih tu bisa ngasupkeun ja biasa nama hebat eueuh nya rahasiana orenganan ku ofisial Prancis dibeli rahasia eta mah datang ka ieu ofisial sorangan ge teh nyahoeun bahwa Maradona dibeli tamah rahasia perusahaan nyana nyana kan dicarekan ku ofisial Aisyah biasana sakitu kamu geus ngasupkeun ieu henteu carekan nyana datang ka penalti ge penalti teu asup bloor tah dongeng na Maradona penalti teu asup ieu mah teu asup orenganan disogok dibeli kiai ge sarua asal geus deukeut bae jeung bupati ngagocek-gocekna teu daek ngagulkeun sial teh kiai goblok kiai masyaallah asal geus komo jadi muing mah teh mah geus kiai ambruk teh mah geus ieu mah kiai deket bae jeung bupati deket jeung partai deket jeung organisasi tilok ngagulkeun percis Maradona dibeli ku Prancis operanana mah hebat kiai keur ngoper-ngoper dakwah asal ngagulkeun eta kula mah inget ka Maradona nu sakitu hebatna dibeli teu bisa ngagulkeun kiai kuari dibeli ku Golkar neng pelehe kiai ieu cau teu bisa nyebut cau teh kiai sial jasa goblok eta tah gara-gara dibeli tah Masya Allah nu mantak offset eta kiai ya, jadi lamun urang neuleunya imbangkeun ka pemain seperti kos kitu sehebat Maradona bae internasional dunia geus nyaho kabeh dibeli teu daekeun ngagulkeun teu daekeun atuh kiai ge nu asup ka Golkar cenah aing mah hadena gitu ka Golkar kanaon ka PDI sarua goblok teh kiai sarua bae
tapi ai bisa mah di partai ge luwih hebat. Luwih hebat lamun nya asup ka Golkar haju dakwah di Golkar. Nyaritakeun nya, "Hei, haram ieu mah. Ieu bener haram." Kadiekeun jeung aing kabeh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mata nomor kedua nu moal disiksa di akhirat ku Gusti Allah. Di mana-mana mata nu dipentangkeun tengah peuting pake maca Quran atawa maca sholawat atawa zikir nu mantak disebut wali Allah ge peutingna tara sare. Urang ngadenge hebatna Abu Yadim Yati Cidahu, urang ngadenge Habib Lutfi hebat, urang ngadenge Gus Dur, emang Gus Dur peuting osok sare tara sare. Nu mantak nya hebat nya mah kajeun teuing kumaha ge kiai bae, ilok make kopiah kiai bae. Make baju sakieu nya mah kiai bae. Kaluar ti istana make celana pendek kiai bae deui. Nya mah kiai bae teu leungit-leungit kiaina. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atawa Gus Dur. Warina kamari kula zarah ka ditu nanya ka pengurusna teu kurang sapoe nu zarah 10.000 paling saeutik. Paling saeutik 10.000. Aduh nu zarahna budak zarah, Konghucu zarah, si Kristen zarah, Yahudi zarah. Geus buguh ai Islam mah. Iya tuh masing-masing ngaku kabeh. Eta kunaon eta bisa jadi hebat gitu? Peutingna tara sare. Ieu jelema-jelema nu hararebat teh anu hararebat eta teh ulah dikira peutingna nyana berani mentang mata pake maca Quran, maca sholawat. Bandingkeun jeung urang. Coba ti peuting pernah henteu urang mentang mata maca sholawat ulah loba-loba 100 bae. Azan sia mah jalengker kabeh ge. Nonton main bola mah sajam leuwih 2 jam kieu kuat. Maca sholawat coba beda. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadwatan wa tuqdabil hayyadun ala kakara hiji geus heuai. Ya lamun maca sholawat heuai bae, maca sholawat heuai, nyieun kopi saember. Guys, yang kopi, lek. Salat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman lazim. Ngopi deui. Lamun masih kada tunduh kene bae, hulu sia asupkeun ka ember. Sia bade dicarekan goblok si awak. Nonton TV main bola kok kuat maca sholawat henteu, asana disiksa sia. Urang ngerekanan ka urang sorangan. Ulah ka batur nyarekan goblok sia nonton TV bae mal didenge ku batur ge ai sia sarua jeung aing atuh ge dilawan mendingan urang nyarekanan awak urang bae awak ai sia dikira benerna dikira aja moal kebel deui sia ge sarua dikubur goblok sia awak dibacok sia ku aing urang awak urang bae geus nyarekanan di deuleu tuh Kiai anu deuleu tuh, Ustad anu deuleu tuh, Kiai anu kadanan urang nyaritakeun Tuan Sabdul Qadir mah atau wali-wali songo kadanan eta mah atuh sia wayahna peuting mah ieu hudang mah hudang atuh. Hudang sia. Ih banta kunaon? Sia mah ai mata peureum sia eta hudang. Wah, kitu bareres. Sok miheulaan bae. Nah, awak urang ku urang nasehatan. Kadanan cara Siti Rubaiatul Adawiyah mah. Siti Rubaiatul Adawiyah mah asal isuk-isuk kadeuleu ku tatanggana micin cai. Setengah ember sok. Geus bae ke isuk dibuka deui jandela dipicen deui. Lantaran unggal poe tatanggana ngintip isi cai naon nusuk dipicinan bae di jandela diintip ku tatanggana barang diintip horenganan ceurik ngana eta di naon ngucurna cai mata ku sieun ka Allah mentang mata datang ke ngecelakaan saember batur ba datang ka kos kitu urang mah isuk-isuk berat we cai ki atuh tatangga marah sial jasa ciki ini ka aing
Masya Allah. Nah iyalah cerita wali-wali Allah tara sare ti peuting moal diangkat jadi wali. Dongengna wali ti peuting perem moal diangkat jadi wali bae kajen kumaha ge. Moal diangkat jadi jelema hebat di mana bae, di Irak, di Iran, di Indonesia, moal aya jelema hebat mau kiai komo wali peutingna es malah aya. Moal we kajen kuku ente bae ge ente lamun unggal peuting bae ulah hees terus bae. Saminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan ulah hees ge kadituna gering. Sebab teu boga pagawean maksudna teu heesna pake ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadeleung ge bakal kicep nu tara sare maka deuleu mun di deuleu matana kadieun teu ulah ge lamun deuleu tamu teh oh ieu pasti pentingna tirok hees katara assalamualaikum misal di deuleu matana heula oh ieu lain deui matana beureum nyeri mata kajen gitu. Jadi tina mata bae ge kadeuleu lain deui kicep-kicepna sayup lamun tara sare kan sayup lamun ka isuk-isuk kana datang ka zuhur sayup bangun teu beraniin teh dula deuleu jeung lain deui engke ge lamun mata dipake ibadah ka Gusti Allah lain deui. Nah gitulah para jamaah 2 hiji mata nu moal disiksa ku neraka yakni neraka embungeun nyiksa mata. Nomor kahiji mata anu osok cerik ti peuting min khosyatillah sieun ka Gusti Allah. Nomor kadua mata anu moal disiksa anak mata teu disiksa awak teh moal disiksa. Mata anu peutingna dipentang mentak aya bahasa kieu ari pagawe mah usahana ti beurang di kantor, tukang ragaji di leuweung ngaragaji, tukang bas di imah ti beurang. Ari ahli Allah mah digawena ka Allah peuting mentang mata. Digawe teh lain digawe hayang nanaon hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang kah geus dibere nyaho kitu mah dicoba ku urang. Menang-menang 2 ayat. Lah aing inget ye surahan-surahan ngaji lah. Jam sabaraha? Jam 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallah. Atuh teh ge Quran kene sakitu ge. Cukup ge sakitu. Tah sakitu mah kuat atuh kabehannya. Jeung teu kudu muka Quran habek. Atuh teu kudu sakitu mah. Atawa Toha shadaqallah. Muka-muka Quran teh. 2. Lantaran nu ngariwayatkeun Abu Hurairah gola cek Abu Hurairah wa nasitu salisata kuring pohoan ye nomor katilu Kangjeng Nabi naon kareta nyaritakeun ngaharamkeun mata disiksa poho wa qala Ibnu Syureh cek Ibnu Syureh iya wa hurrimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata. Mata nu mana ye mata nu gobot an maharima nu meremkeun tina paharaman-paharaman Allah. Masya Allah lamun urang neuleuh nu diharamkeun ku Allah perem geus mata aman anak aman mata hate aman anak aman hate awak aman moal disiksa ku Gusti Allah dicobaan bae heula ku urang ayeuna mah kacitra. Urang ngomong neuleuh awewe peureum minimal nu jore lah peureumkeun heula. Pan urang mah nu geulis nu jore di deuleu bae pan blon eta. Resep henteu. Ulah kitu tetep nu mana bae lain mahram mah peureumkeun. Kudu boga tekadna kieu ceuk Imam Ghazali. Endek naon di deuleu atuh jadi kawin moal ka. Hebat ta Imam Ghazali teh. Urang neuleuh awewe teu kudu di deuleu jadi kawin moal kecuali deuk dikawin ku urang los datangan
ieu mah jadi kawin moal ku urang hana ti deuleukeun ngalalaga awak sorangan pan ngalalaga awak sorangan eta karana lamun urang neuleuh awewe aja dideuleukeun bae urang ji bagus teh budak geulis eta sakitu mata dikawin moal pan ngalalaga awak urang tungtungna makan udi mah marah bae jubras cekak emang enaon siap teu akur jeung witung jeung nu mana kalah pokona mah geus lain deui naonna itu mah putih sama hideung tungtungna teu beres bae nah ulah urang teh kudu boga aturan lamun urang boga aturan model kos kitu mata aman tina siksa Allah ketika orang di mobil atau di motor atau lempang geus asal aya anu diharamkeun ku agama atau minimal peureum kotok mah carang-carang aduh masya Allah nah ieu lain lalagaan Allah nyaritakeun melalui Kanjeng Rasulullah bahwa mata nomor katilu moal disiksa ku neraka jeung embungeun neraka nyiksa mata nu dipeureumkeun tina paharaman Allah mulai urang neuleuh naon kudu dina syariat mana nu diharam-haramkeun ku Gusti Allah mulaian ku urang mata urang moal kebel urangnya nyusul cara almarhumah ge jatuh kolot-kolot teuing 62 mengaji sabaraha umur bareng ngaji Mamun tuh leuwih nya nama 70 atuh leuwih kula onam kakara ge 18 tah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi nomor kahiji mata sebab dedeleuan asuplah kana hate ramelah di jero hate ku ayana rame jero hate moal bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah ana teu bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah urang lain ahli Allah mun can jadi ahli Allah masih diragukeun asup ka sorga anak mulaian kuari urang mata urang Gusti nu geus abdi hampura tinggal ieu kaharep ku abdi rek dijaga mata abdi nomor kaopat terakhir wa hurrimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata nu mana tufiat fi sabilillah anu dipareuman dicokel ditembak katembaku panah katembaku senjata dicokel ku musuh dalam rangka ngagungkeun agama Allah ngaluhurkeun agama Allah perang di medan laga katembak mata kacokel mata kapanah dan lain sebagainya nu jelas keur perang matana bisa benangku musuh na ieu mata bakal jadi saksi jadi kuarina malamun urang neuleuh aduh karunya amat matana katembak padahal jelema nama geus aya di sorga secara zahir mah urang neuleuh mata dicokel di Irak kemarin nu dicarokel di Suriah dicokel ISIS mah nyokelan mata kapan urang lamun neuleuh kos kitu na Inggris jasa jadi badi tembak ditekenkeun ka dieu diteken des geus ditembak dicokel eta kadeuleuh zahirna mah seperti kitu padahal nyana diharamkeun asup neraka masyaallah indah jasa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina saha ieu urang pas matang puluh almarhumah aya di dieu urang lamun nyaritakeun mata urang mah sakieu tapi mata ahli Allah mah aya dimensi kagenep bisa neuleuh zahiron wa batinan mentak wali-wali Allah mah bisa neuleuh rupa manusia aslina urang sieun kadeleuna mah jelema ku mata urang mah ku wali mah kadeleuna monyet ku mata urang mah kadeleuna manusia nya geulis nya kasep ku wali Allah mah kadeleuna teh meong garong urang mah dedeleuan mata urang mah sapira mata zahir tapi waliullah mah geus bisa neuleuh ieu rupa maung ieu rupa kadal dan lain sebagainya kitulah hamba-hamba Allah anu dibere kaleulewihan ku Gusti Allah komo ku Allah na
engke di akhirat urang digiring teh ti kubur bakal dirupakeun urang teh sesuai jeung perwatekan urang sieun urang nu sakieu kasepna urang nu sakieu geulisna urang nu sakieu gagahna kunaon ari dikudangkeun ti kubur digiring ka masar rupana nu monyet nu maung anu kadal anu buaya sesuai jeung karakter ku ari di dunia. Masya Allah karim inggis tah eta mah pan jelas Kangjeng Nabi nyaritakeun model kitu ti Gusti Allah lain engke wali Allah mah kuari geus bisa nempokos kitu inggis jasa numantak loba nu haju embungeun bergaul jeung jelema kunaon lantaran kadeleuna lain jelema. Kiai Sobari Garut ahli tasrif ketika dek berangkat haji disasalamanan ku masyarakat lalaki awewe kabeh beres nyana salat muridna kaget mama mama rek salat mohon pan tadi mama sasalaman heueuh atuh meureun batal mama emang mama sasalaman jeung saha tadi lalaki awewe kabeh sasalam mama nu kadeuleu ku mama kabeh nu sasalaman ka mama monyet kabeh atuh pan ai mama jeung monyet mah teu batal iheuh nya ya geus lain deui deuleuanana. Masya Allah kitulah ahli-ahli Allah ngeri jasa urang melamun urang jaritakeun alam kawalian batur mah geus dibere modal kos kitu urang mah masih kene encan ieu ngaraksa mata. Nah ieulah mata urang dedeleuan ngan sakieu ahli Allah mah dedeleuanana geus leuwih sagala-gala bisa nerobos kanu eta di padahal mah urang ulah hayang kos kitu teh mah pamere Allah ngan aya hamba Allah nu dibere model kos kitu istimewa jasa nu mantak bisa ngarang kitab lantaran eta hiji ayat hiji huruf teh ya dibere ku Gusti Allah pi maknaeunana ieu kieu pi hartina ieu kieu hikmahna ieu kieu mun dibaca ieu sakieu bakal kieu menang ti saha menang ti Gusti Allah hese tah ilmu kos kitu mah lamun lain dimantepkeun hate ka Gusti Allah ulah ayana naon di jero hate hiji be Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim eueuh daya eueuh upaya jeung eueuh kekuatan nu boga daya jeung kekuatan hanya Allah. Urang makan ngan di bibir doang teu pernah ya Allah ya Rabbi awak abdi mah naon atuh Gusti teu boga daya teu boga upaya jeung teu boga kekuatan. Ieu mah abdi bisa lempang bisa diuk bisa ngomong teh daya jeung kuat Gusti teu diaku ku urang eta mah lain sungut kuduna hate kos gitu tah lamun kebal terus ya Allah ya Rabbi abdi bisa ngadenge lain abdi mah kekuatan Gusti bae abdi bisa neuleuh lain abdi deuleuh kekuatan deuleuh Gusti bae abdi bisa lempang lain abdi mah di kekuatan Gusti terus jika Allah-Allahkeun sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun terus eueuh nu di aku dibere engke ku Allah breh jijah sarwi ti geulis amat itu tamo kabehan ke kos kitu beda engke bata batin asal geus mata batin seukeut geus embungeun leuleuh dunia ku urang ditumpuk-tumpuk bakal ditinggalkeun rugi lamun ieu dunia ku urang dipake ka cinta lain ulah pek bae neangan dunia tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah. Gusti abdi teh butuh dahar butuh nginum butuh pake abdi teh boga pamajikan boga anak ku abdi dek diusahakeun abdi rek dagang jang abdi jeung anak jeung pamajikan jang ibadah ka Gusti kudu diniatan kitu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mata aya anu leuwih dibere mata hate lamun mata ieu mah dedeleuan ngan sakadar sabelah dunia poek mah teu bisa neuleuh tapi mata hate mah urang bisa nempo ka alam kubur bisa nempo ka alam akhirat bisa nempo ka alam naon gitu ngaranna neraka ka sorga bisa katempo ku ieu urang nu di jero imah kieu be merenung aing ge bakal digolerkeun
disangarepkeun ka kulon dibukaan talina ditempelkeun pipi aing ka taneuh aing ge moal kebal deui mangkaning umur aing 70 umur aing geus 60 umur aing geus aya 80 kok baru 90 mah tah geus bau taneuh sabarara pertama nah eta kan bisa nempok mata urang peureum bisa nempok ka alam nu eta ku iman muka mata engke nempok digiring ka mahsyar beus sesuai jeung karakterna nu dirupakeun monyet nu dirupakeun buaya nu dirupakeun maung dan lain sebagainya cek urang teh isin amat aing lamun dihudangkeun ti kubur hanas aing teh di mama-mama hanas aing teh di bos-bos hanas aing teh di hebat-hebat kurang lembur tapi begitu aing engke dihudangkeun ti kubur dirupakeun monyet isin amat iyalah nu ngajadikeun motivasi sehingga orang loba tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebal deui sarua urang ge cara almarhumah tinggal nunggu waktuna doang gitu urang dunia geus ditinggalkeun ku kula selama 50 tahun umang haji geus ditinggalkeun selama 70 tahun kaharep tinggal sabaraha tahun deui tinggal ngalengkah doang antara urang jeung akhirat deket jasan mentak ngaji kamari inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin saenyana rahmat Allah teh naon sorga qaribun deket ka jelema anu nyin hade di dunia ibadah ka Gusti Allah deket teh kumaha kahalangan ku maot doang asal maot plek sorga ngeunaheun kan daek bae daek mung bae bang itu amun urang pae langsung ka sorga daek bae sia beranian amat sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu kula ngajak nyaritakeun tentang mata sebab urang bakal balik ka ditu insyaallah dongengna mah teh dongeng jelema nu ngajaga mata nu dicokel mata loba orang mun ningalian dina kitab-kitab bu aya awewe anu diudag-udag ku lalaki nyana asup ka imah barang asup ka imah terus ditungguan bae ku lalaki aju nyana nempo ka kunaon ngudag-udag ku resep jasa ka neng atuh neangan bae sia awewe nu sejen teu kajen gugum age resep jasa ka neng ulah ih cak nyana teh kula mah geus kajen lah ulah sok diudag-udag neangan nu leuwih geulis moal kajen kumaha ge dunia ieu dunia eueuh deui nu panggeulis teh walti neng masyaallah mun zaman HP di SMS kulantaran can aya zaman HP ditanya deui ku si neng Kak air resep ka kula resep naon aya matana oh ketungguan asup jana ka jero dicokel matana terus dikaluarkeun dikapiringkeun ditutupan make sapu tangan dikaluarkeun di lawang ka ieu mata nu dipake ka resep ku kakak ieu barang di deuleu nanaonan sia geus pokona ka ditu ieu bawa mata ieu ka ditu bawa kunaon eta ieu beusi jadi fitnah cak nyana mata sampikeun ka lalaki ngudag-ngudag we tuh ahli sorga mapan kos kitu di urang mah lain awewe wo make ting tong aduh ngan ulah aju awewe di dieu lah we dicokelan di mata tuh ulah hanas ka neraka hanas ka sorga henteu mata dicokel ieu keur carita batur anu istimewa masih kade loba kade dongengna insyaallah iraha deui urang ngadongeng ieu mah jang sakadar mauizah jang diri urang ulah pati dangkal teuing ieu hate urang jaga coba mata kahiji nomor kedua urang ditongton ku pemain mun jadi lurah jadi camat jadi pemerintah keur ditongton sehingga ada besi offset gitu kene jadi kiai jadi ustad asana offset kabehan kula mah malah kornel melulu ya nya urang sing rapi supaya mantep ngagulkeun dakwahna mantep ngagulkeun politikna supaya mantep ngagulkeun perekonomianna ulah jadi kiai offset ulah jadi pemerintah offset mudah-mudahan urang doakeun ieu almarhumah rumsina
dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere rahmat Allah jeung ridho Allah, ditetepkeun dina kasenangan kubur ku Gusti Allah. Nu ditinggalkeunana anak incuna mudah-mudahan dibere salalabar, dibere tawakal jeung sesuai jeung doa Kangjeng Nabi, wala taftinna ba'dahu, ulah nimbulkeun fitnah sabada mautna almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Urang nu karumpul di dieu sami mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan mudah-mudahan husnul timah jaga di akhirat. Urang babarengan jeung guru-guru urang di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae pihatur ti simkuring kapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim, Allahumma ihdina shiratal mustaqim, Allahumma ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sadayana henteu kudu sasalaman nya, geus langsung balik bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.